Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan, insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawis mah insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan, Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Sunda nu mulia, sakumaha nu parantos dipedar ku simkuring sapara kanca, werehna Ki Karta hiji jawara sepuh linuhung nu teu acan katak siruluhung na elmuna, kumaha wesen turu jajaten dirina nu sabenerna, lantaran sasatna nyumputkeun dirina nu kasipuh ku elmu pangaweuruh jampe pamake nu jauh luhureun jalma nu biasa. Inyana tetep teges ngawalona, cenah moal deuk ngangkat murid ka Jaka Wulung kalawan hiji alesan, teu mibanda kabisa dina bag-bagan elmu kanuragan turta elmu-elmu kajawaraan. Disagedengeun kitu, budak rudi nu nolah Jaka Wulung ge masih keukeuh peuteukeuh hayang diangkat anak murid ku Ki Karta. Anu nurutkeun anggapan manehna mah Ki Karta teh hiji jawara nu kacida hebatna tur luar biasa. Kulantaran teu disaluyuan bae, antukna mah Jaka Wulung minang saraya sangkan manehanana diangkat murid ku Ki Karta dina bag-bagan elmu tata tulis aksara anu dijieun dina daun kirai atawa oge daun lontar. Nu hal eta teh tetela disaluyuan ku Ki Karta. Mitra sabut Ki Karta nalinyakeun Jaka Wulung nu keur soson-soson diajar nulis huruf Jawa oge nulis sastra. Ujug-ujug Ki Karta ras ingat ka hiji guruna atawa nu dianggap guruna nu kungsi ngajarekeun ka manehana dina perkara elmu sastra oge elmu kanuragan. Neleh Wiku Jayapakuan. Ceuk pamikirna lamun eta guru nu linuhung teh masih aya di kieuna, geus tangtu Jaka Wulung bakal meunang hiji pangwirid ti hiji jalma nu bener-bener saluyu dina kaelmuanana. Ki Karta bati humandeur, manehana ngarasahan jakal nu lain lumayan teu neuleuman elmu sastra ka guruna nu nolah Jayapakuan. Inyana sela ieu museurkeun teuing kana neuleuman elmu-elmu kajawaraan jeung kasakten-kasakten ti guruna Wiku Jayapakuan. Nu hal eta teh ngabalukarkeun lebih lobanyang hareupan pasualan-pasualan tibatan ngarengsehkeun pasualan-pasualan. Ki Karta ngaresna panjang siga nu satekah poloh nyieuhkeun rasa kahanjakalna nu lain lumayan. Saperti biasa unggal janari leutik
Kasepuhan ulah ki karta teh gorejag nu pangheulana hudang. Sedengkeun Jakawulung lain teu gorejag manehna ge. Tapi manehna mah ngan sakadar api-api sare kene saupama ki karta mitembeyan miar luang lumrahna dina kahirupan sapopoena. Saupamana ki karta geus katembongeun kaluar imah. Teu lila koloyong Jakawulung nyusul ngeteyep lalaunan. Teu sirikna inditna bari jejengkean nutur-nutur lengkah ki karta kaluar imah. Hati-hati naker eta budak udin teh nutulukeun disatukangeun kasepuhan. Inggis katohyan ku ki karta. Nu satulina mah laju muru kana hiji tangkal nu lumayan badag ditebeh sisi patempatan rada negla oge. Di dinya tah ki karta teh biasana ngamitian ketak paripolah sapopoena ku ngayakeun latihan kanuragan oge olahraga sejenna. Harita ge langit masih reyem-reyem. Poe kira-kira wanci carancang tihang, tapi Jakawulung ge dilailah mah geus jadi biasa. Manehana nalingakeun ki karta nu mimiti ngagerak-gerakeun badana pikeun ngahaneutkeun badana ku cara olah napas. Nu saterusna mah ki karta ngalatih turta miara daya kalunturan tina sakuliah anggota badanna. Nyaeta ku gerakan-gerakan nu teratur, nu ngawangun jurus-jurus, nu tembongna teh kacida basajana, kacida sederhanana teu matak mateni, tapi cenah sering ngabalukarkeun akibat nu hebat luar biasa. Tiap-tiap gerakan ngabalukarkeun hiliwir angin di sabudeureun awakna nu ngajadikeun dangdaunan tina tatangkalan loba nu maruragan bakatku luhungna elmu nu diwatek ku ki karta padahal ngan saukur manehna teh ngalaksanakeun gerakan-gerakan biasa. Jakawulung nyimpen eta hal, nyidem sakabeh elmu pangawruh dina sirahna, dina uteukna nu lumayan motekar. Jurus-jurus ampuh teh bener-bener diapalkeun, ditunda dina pipikirana. Biasana mah mitra, saat can wanci rumangsang, kira-kira tabu salapan, atau wanci sabada hanut moyan, panon poe geus mimiti karasa panas, ki karta teh geus beres latihana, nu kumanehna dibiasakeun unggal isu. Tah upama tos kitu mitra, Jakawulung ge bakal sagancangna ingkah ti eta patempatan. Rencepan inyana mulang kapadumukan si Aki. Tanjogna kapadumukan si Aki, laju ngagoledag deui sare. Api-api kerek nyegreg. Saupama ki karta geus kapireng mulang. Mitra Sunda nu mulia, kocap dina hiji mangsa ki karta indit deui saacan brai pabeberang. Ngagentak sagancangna Jakawulung oge hudang. Gejlig indit laju ka hiji patempatan nu rada negla, nu kumanehanana dipilih sorangan. Pernahna teh sabenerna mah teu pati jauh di tampian atau pancuran tempat maranehanana bebersih. Di eta patempatan Jakawulung sagancangna nginget-nginget elmu pangawruh nu kaalap ti ki karta kalayan rencepan. Ti mimiti manehna ngalakukeun olah napas tug nepi ka rupa-rupa gerakan nu ngawangun hiji jurus anu tangtu nu manehna sorangan. Can nyahoeun naon sabenerna ngaranna eta jurus ki karta teh mitra. Menang sababaraha walikan mah Jakawulung terus latihan bari jeung loba kasalahan dina nalika nerapkeun gerakan-gerakan anyar. Tapi manehna mah teu kapokan. Eta gerakan-gerakan nu salah bae teh terus dibulak-balik meunang sababaraha balikan
nepi ka eta sakabeh jurus teh dikawasa kalawan penyieun hiji kasalahan deui. Bener-bener luar biasa. Kacaturkeun dina hiji mangsa panon poe aya di saluhureun embun-embunan. Kira-kira wanci manceran harita teh Jakawulung bakal ngeureunkeun latihanana. Nu satuluina mah jorelat. Manehna jojorelatan. Hiat jeng. Luluncatan kalawan cingeus tur tangginas. Jorelat jeng. Luncat napak-napak batu-batu nu nyaloh cor nu aya di wewengkon walungan. Nu satulusna mah manehna bakal ngejeburkeun dirina kana pancuran. Bari ngarasakeun nikmatna segerna cai pancuran di walungan. Laju manehna neuleuman walungan lir palika sarta mulangkeun deui tanagana. Mitra kalayan teu katiten ku Jakawulung. Ti kaanggangan nyaeta tina palebah kakayon saliara nu nyayu dina eta wewengkon. Kapasang panon nalingakeun sakabeh paripola si budak rudin. Jakawulung dititenan ku Ki Karta. Atuh deui-deui eta jawara sepuh teh ngarasa helok lain lumayan. Kana sagala bakat tur takabisa nu dipibanda ku saurang budak nu nalah Jakawulung. Kalayan manehna teh teu meunang pangleler langsung ti sasaha. Ngan saukur nginget-nginget naon nu di lalajoanana. Jakawulung teh bet matak heran kacida. Boga hiji kamampuan pikeun ngalakukeun sakabeh gerakan-gerakan kalawan ampir sampurna. Lalaunan ti satukangeun kakayon saliara Ki Karta ngareng hapanjang. Duka bunga, duka henteu. Mireng kalakuan Jakawulung nu sacara demit geus ngalap elmu pangaweruh ti manehanana. Kacida helok na manehna nyaksian kumaha Jakawulung luluncatan dina batu-batu nu nyaloh cor di sabudeureun walungan. Barang geus beres mandina tembong ku Ki Karta, Jakawulung dibaju deui sarta teu disangka ti anggalna. Corelat jeng. Iya, Jakawulung deui luluncatan di antara batu-batu nu kacida aranggangna nu nyaloh cor di sabudeureun walungan. Nu ngajadikeun Ki Karta ngareng hapanjang deui helok lain lumayan. Barang mireungeuh kaparigelan Jakawulung nu teu disangka ti anggalna, teu dinyana boga kamampuan siga kitu mitra. Mitra geus bisa dipastikeun yen Ki Karta nyahoan pisan kumaha ketak Jakawulung nu sok merhatikeun inyana latihan unggal isuk. Malahan mah Ki Karta oge nyahoan pisan yen Jakawulung teh dipadumukanana ngan api-api sare nyegrek-kerek boh waktu inyana kaluar ti imah atawa mulang deui ka padumukanana. Manehna nyahoan pisan petalaku ti Jakawulung siga kitu. Lamun bae ieu budak teh diwirid ku hiji guru nu linuhung nu ngabogaan elmu pangaweruh nu bisa diwiridkeun ka ieu budak. Geus tangtu ieu budak teh bakal pilih tanding, bakal hiji jadi jawara ngora anu hese pikeun diungkulan ku sing saha bae oge. Lantaran kaparigeulana geus kaciri ku aing. Ki Karta ngagerendeng di satukangeun kakayon saliara. Tapi manehna sorangan bener-bener teu bisa ngangkat murid ka eta jajakang orang. Lantaran upama manehna maksakeun diri ngangkat murid ka Jakawulung, Ki Karta teh cenah geus jalir tina janggina. Jalir janji udara tina tali gadang
sasat nama ngalanggar sumpah nu diucapkeun sorangan. Nyaeta hiji sumpah moal bakal ngangkat sahabai oge dijadikeun anak muridna. Tah eta sumpah na Ki Karta mitra. Tapi sebenarnya mah batina tapi hati leutik na Ki Karta mah ngagolak. Seolah-olah perang sabil dina hiji kamangmang nu luar biasa. Barang inyana nengetan mireungeuh bakat nu kacida hebatna nu aya di budak Rudi nu lelah Jakawulung. Tapi teu lila mitra, jigana teh manehna meunangkeun hiji akal, pinyana seuri sorangan. Tiga nu manggihan hiji jalan nu kacida alusna. Jalan anu alus nu jigana mah jalan dina ngawiridikeun elmu sacara teu langsung ka Jakawulung. Bener. Aing memang sebisa ngalanggar sumpah aing sorangan. Lantaran lamun dilanggar geus pasti aing teh meureun sakurang-kurangna meunang panyiksa Ti Maha Kawasa. Lantaran jadi janji udar tina tali gadang. Tapi aing boga hiji jalan nu alus. Ku aing ieu budak Rudin rek diwirid ilmu kalawan rencepan. Rencepan manehana moal bakal nyahonin aing aja nurunkeun ilmu pikeun manehanana. Jika nama Ki Karta geus ngabuluikeun patekadana, Ki Karta geus asak pisan pikeun mutuskeun ngangkat Jakawulung jadi muridna ku jalan demit. Manehanana deuk nurunkeun elmuna kalawan rencepan ka Jakawulung. Ku cara kitu teh Ki Karta moal ngalanggar kana sumpahna sorangan. Kitu ceuk pamikir Ki Karta. Katang tuana Ki Karta bakal nyingkeun bae ka Jakawulung narima sakabeh ilmu pangawuruhna unggal isuk lamun manehna latihan. Kalayan ku manehna geus diatur ti tahap ka tahap anu rek ditingkatkeun terus-terusan pikeun ditarima ku Jakawulung. Mimitina mah Ki Karta teh ngarencanakeun nyaeta tahapan tina gerakan-gerakan nu kasar dituluykeun ku nu rada kasar tug nepi kana jurus-jurus anu didedel ku tanaga lapisan eta bakal diajarkeun dina tahapan leuwih luhur. Ki Karta bakal ngabogaan hiji sikap nu api-api teu nyaho yen Jakawulung merhatikeun manehanana dina mangsa latihan di hiji tempat nu negla. Manehna oge rek api-api teu apal bae yen Jakawulung teh sabenerna mah nurutan kana sakabeh gerakan tulta jurus-jurusna unggal poe. Mitra, rupina ku jalan eta Ki Karta geus ngayakinkeun dirina yen manehna teu ngalanggar sumpah na dina perkara ngangkat anak murid. Tah kitu kira-kira gambaran guguruna Jakawulung ka Ki Karta jawara sepuh nu sudah tanding. Lamun ku urang disimpulkeun yen Ki Karta ngawiridkeun elmuna ka hiji jalma nu dianggap muridna ku jalan nu teu lumrah turta ku jalan anu demit. Hiji sarang ngawirid ilmu pangawuruh ti hiji jawara sudah tanding anu dilelerkeun ka hiji budak aheng nu lelah Jakawulung. Mitra Sunda nu mulia, kocap kasaturkeun dina waktu nu teu sabaralilana. Lantaran mah didedel ku kamotekaran tur Jakawulung teh dina nyerep paosen Ki Karta kacida mata kelokna. Jakawulung wibanda hiji kapinteran tur kaparigelan nu lain lumayan. Ku kituna ampir sakabeh ilmu nu dipibanda ku jawara sepuh nu lelah Ki Karta geus diwiridikeun ka eta budak Rudin.
Jika nalangan tinggal salah saji ilmu, ngucan wani gana-gana diturunkan ku Ki Karta ka Jakawulung. Kana eta ilmu teh, Ki Karta serangan ngerasa kacidang mang-mangna. Nah eta ilmu teh kudu diwiridkeun atau entong ka budak rudin. Ki Karta mikirkeun eta hal kalawan dibulak-balik sina asak meureun. Lantaran eta ilmu teh mangrupa ilmu pamungkas nu dipibanda ku manehanana. Ki Karta kalawan tegas ngabogaan sabaraha rupa alasan atawa pertimbangan nu ngalantarankeun manehna teu gana-gana ngawiridkeun ilmu pamungkasna ka Jakawulung. Alasan kahiji, dina syariatna mah Jakawulung teh masih kacidang orana malah bisa disebutkeun budak nu bau jaringau. Can lumrah pikeun narima pangwirid eta ilmu. Ki Karta sorangan teu ngarasa yakin dina perkara kamampuan Jakawulung dina narima eta ilmu pangaweruhna. Sasatna mah pikeun ngawasa eta ilmu pamungkas teh kacida diperlukeunna hiji kerta kelatihan nu soson dulu kacida beratna pikeun bisa ngahontal tingkatan ilmu pangaweruh nu saluyu jeung harepan nu ngawiridkeunana. Nu kaduana, hal ieu nu pangsulitna dilakukeun atawa dilaksanakeun. Yen eta ilmu pamungkas Ki Karta teh biasana mah ngan bisa diwiridkeun ka jalma-jalma nu kawaris getih di Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Lantaran nama yen ieu ilmu pangaweruh teh memang mangahaja diciptakeun sarta disampurnakeun oge ku Prabu Siliwangi nyaliran. Sarta sacara tradisi atau turun-tinurun ngan bisa diwiridkeun ka jalma-jalma pinilih, ka jalma-jalma anu dina awakna teh ngalir kalawan kentel getih Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Tah ieu hal rupina teh nu ngajantenkeun Prabu Siliwangi mita Sunda nu mulia di pakalangan di tatar kajawaraan hampir-hampir temendakan lawan nu sabanding. Utamana mah dina mangsa-mangsa puncak kajayaan anak Prabu Siliwangi. Nami ieu ilmu gulung maung. Salah sawus ilmu ageman, ilmu kanuragan, nu mangrupi andelan, nu dipibanda ku Raja Pajajaran Sunda, Prabu Siliwangi. Mitra, nah tiasa tanapi henteu, ieu ilmu diwiridkeun ka budak rudin, nu lelah Jakawulung, ku hiji jawara sepuh sudah tanding. Nunawa Ki Karta cageula mitra. Insyaallah enjing pageto wang cobi teraskeun deui serial dongeng Sunda Jakawulung karya Bapak Hermawan Aksan. Pangapunten kanu sadaya kalapatan sareng kahilapanana bubuhan sanes ahlina. Hatur nuhun ka mitra Sunda oge hatur nuhun ka Bapak Hermawan Aksan nu ngadamel ieu seratan sumangga mitra. Mitra Pasundan cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangtu bitrasieun deui serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan kalayan naskah Sunda ku Kang Sony Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilapanana, mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng.
Sumangga Mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.